Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu ta'ala ari Allah subhanahu wa ta'ala eta laisa teu aya Allah teh bimahjubin kalayan nu dihalangan. Aya laisa tegasna teu aya naon al-hijabu hijab eta wasfan janten sifat lahu ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innamal mahjubu jeung angin pastina anu dihalangan ma ay al muttasifu tegasna manu kasifatan bil hijabi kalayan hijab teh eta anta anjeun bisifatika kalayan pirang-pirang sifat anjeun an nafsaniyati nu bangsa nafsu. Al-haqqu ari Allah ta'ala teh laisa bimahjubin, Allah mah teu kahalangan. Rek ngahalangan ku Allah kumaha hiji perkaranya. Malih di mana aya nu ngahalangan ka Allah teh eta mah sangkian urang hungkul. Sok sanajan Allah teh anu ngahalangan tapi kunaon urang kahalangan we jeung Allah. Malah nepi kaki warita sadeukeut jeung Allah teh jelema nu loba kahalangan nya ku makhluk nepikeun ka teu deukeut jeung Allah. Padahal ka Allah mah teh anu ngahalangan sebenarnya. Rek beurang teu ngahalangan ka Allah, peuting teu ngahalangan ka Allah. Jag-jag urang teu ngahalangan ka Allah, sehat urang teu ngahalangan ka Pangeran. Kabingung jeung kasusah teh teu dijantenkeun jalan jang halangan ka Allah. Batur mah dijadikeun naon perkara nu paparinan ku Allah ka urang teh cukang lantaran lain hahalang. Pan karaos lain asa bumi jeung langit urang jauhna jeung Allah teh. Aya laisal hijab waspan lahu tegasna mah teu aya hahalang waspan janten sifat lahu ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mah teu kasifatan al hijabu teu aya sifat hahalang ka Allah. Tapi kunaon Allah nu teu kahalangan diharalangan ku urang. Leungit Allah ngalungsuran rezeki teh pan kahalangan ku sawah urang, kahalangan ku dagang urang, kahalangan ku otak urang samudayana. Kahalangan ku murulukna ngaran kesang urang ya Allah ya Rabbi ngaleungitkeun tah kana akbarna Allah subhanahu wa ta'ala. Urang dipaparinan kabingah teh ngahalangan ka Allah beda bungah ieu lain ti Allah gitu. Kan karasa bungah lain ti Allah teh eta jelema keur dihalangan ku makhluk nu mere bungah ka eta jelema. Padahal eta makhluk nu mere bungah teh dibisahkeun ku Allah. Ayeuna geus dibisahkeun ku Allah kunaon ngahalangan ka Allah. Urang dibere yuswa ku Allah teh itu ti Allah. Ngan yuswa nu karasa ku urang nu nya dimumulai ku urang samudayana kunaon ngahalangan ka Allah. Sakalian rek disuai-suai hahalangan nutup deui ya Allah ya Rabb. Sakalian rek di nya bongkar hahalang nu ngahalangan urang jeung Allah teh. Urang teh di adegan deui, di adegan di naudzubillah subhanallah. Meureun-meureun tah sifat jelema mah geus betah dihalangan ku Allah. Geus betah boro-boro dina kasabna, boro-boro dina hirupna. Dina ibadah nage dihalangan teh betah teu jauhnya teu rasa deukeut jeung Allah teh. Anu paling paur urang hirup dihalangan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kerek majeng urang arangkat ka alam barjah dileungitkeun ku Allah di alam dunya ge diharalangan keneh ku Allah nauzubillah subhanallah. Lamun urangnya dipaparinan ku Allah hirup rek kahalangan tuluy ka Allah mah daya gunana sebenarnya. Daya gunana urang dipaparinan sakieu saena yuswa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Rek naon urang rek dibere bungah ku Allah aing ngahalangan ka Pangeran. Batur mah teu kapanggih Allah teh neneangan batur. Ya teu karasa akbar Pangeran mah batur mah nepikeun ka seseepan ieu. Nyiepkeun nu ngahalangan teh mun dina hatena kahalangan ku jasad ieu pedah jasadna. Dipaparinan nya resep keneh kana dunia dieureunnan sakedik-sakedik. Peda hatena teu hudang teh nya kulantaran jasadna beuki keneh kana tuang nu gemul dilirena. Beuki keneh ulin jasadna di
talian sampean anak insyaallah. Urang gira di taliana. Cacak di talian ku salat, di talian ku ngaji ge urang geus gugurin jalan ya. Ujal-ujalan hayang kabur hate teh naudzubillah subhanallah. Tak Allah ngawajibkeun sapalih salat, ngawajibkeun thalabul ilmi ka urang samudayana. Ieu teh keur ngabeungkeut hate urang jeung rohani urang supaya teu kalabur jeung Allah. Wa innamal mahjubu jeung anging pasti nanu dihalangan ma ail muttasifu tegas kasifatan bil hijab kalayan hahalang teh ta anjeun. Nu kahalangan ma urang ieu teh. Nu ngahalanganana sakabeh nu daratang ti Allah dititipkeun ka urang samudayana. Dibere tarang ngahalangan ka Allah, dibere soca ngahalangan ka Allah. Diberi cepil ngahalangan ka pangeran, diberi leungeun ngahalangan ka Allah, diberi sampean ngahalangan ka Allah. Tak batur mah dialancurkeun ieu naon rupi titipan ti Allah, dicoplok-coplokkeun batur mah dawuh kabisana ieu. Ya, Allah nitipan tarang ieu samudayana ka urang samudayana teh. Kita sinanganteurkeun tina mikir supaya deukeut kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Di mana teu mikir jalan leumpang ka Allah teh jelema tarang geus kahalangan ku hahalang nu ngahalangan ka Allah. Nu ngahalangan teh anta urang nu halangan teh geuningan. Sidik Allah mah teu aya wates wangeunna. Allah nu sakitu bamblasna rek ngarijian ti Allah gubrag ka urang samudayana. Naon nu ngahalangan? Rek ngajag-jagan Allah ti Allah gubrag ka urang samudayana. Teu aya hiji makhluk komo loba nu ngahalangan kana Allah rek ngajag-jagan ka urang samudayana. Tah ngahalangan anjeun teh bisifati ka kalayan pirang-pirang sifat anjeun an-nafsaniyati nu bangsa nafsu. Jadi sifat urang nu boga rasa kahalangan ka Allah. Saking rasa kahalangan ku Allah nepikeun ka hirupna rasa teu diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Rasa teu dibageuran ku Allah. Allah nu sakitu bageur teu karasakeun hatena. Sabab bageurna Allah kahalangan ku bageurna sawah, ku bageurna dagangan, ku bageurna makhluk, ku bageurna dunia nu saeutik nu bikeun ku Allah ka urang samudayana. Leungit kanya Allah nauzubillah. Anin nadri jauh tina nyaraksi jalmi teh ilaihi ka Allah Subhanahu wa taala. Tah nu janten hahalang teh urang samudayana. Hahalang tina naon teh anin nadri tina dareukeut jelema nyaraksina teh ilaihi ka Allah. Ari urang hahalang teh dibelaan. Isuk-isuk dibeuntakeun ku Allah, nepikeun ka daek siap sedia urang angkat neneangan para nu rek ngahalangan ka urang samudayana. Nauzubillah summa nauzubillah. Peuting rek sare nepikeun ka guling gasahan mikiran naon para nu ngeunah jang nu ngahalangan ka urang samudayana. Jadi lamun urang rek init ka tegalan teh nya paribasa sok kahalangan ku orai ku maung nya tapi urang mah di mana init ka tegalan teh lain sieun kadon mawa parab maung jeung parab orai gitu. Jadi di mana maung datang ka urang sina tenepi kana tegalan teh urang mawa daging 7 kilo paraban beuki gede beuki meotan ta maung teh beuki gede teh beuki bedas ngahalangan ka urang. Ari urang nu ngahalangan urang jeung Allah teh urang, ari nu di paraban teh beuteung urang beuki bedas awakna teh atuh beuki muungeun ka Allah naudzubillah summa naudzubillah. Beuki gejet, beuki hese, kadang-kadang beuki lungse leumpang ka Allah. Fa in aradda mangkalamun ngarepkeun anjeun al-wusula kana wusul ilahi ka Allah wadduhula jeung hayang asup anjeun teh fi hadratihi dina payunan Allah Subhanahu wa taala. Fabhas mangka kudu mulitik anjeun, marhatikeun anjeun teh an uyubi nafsika tina pirang-pirang kaeban nafsu anjeun. Di mana-mana anjeun boga karepin hate, ieu jalan urang rek leuleumpagan jalan leumpang ka Allah. Di mana anjeun boga karep hayang nepi ka Allah, sapiraku teh boga karep ini.
Mantak nu dipaparinan ku Allah tina abidin jadi muridin teh tah sapalih murid teh nu didamel ku Allah hatena aya karep usul ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimaksud murid teh iradatul wusul ilaihi, aya karep dina hatena hayang nepi ka Allah. Nepi na ka Allah rek berat, rek capek, rek ripuh, nu penting nepi kami mah kitu. Ya. Udah hayang longsong mah urang teh buah-buah dinyakeun ku Allah longsong. Hayang urang leumpang ka Allah halang teh leuheung mun nya dieuweuhkeun ku Allah. Ya, urang hayang ieu caket ka Allah teh hayang dibabarikeun ku Allah leuheung mun dibabarikeun. Ya, padahal ku Allah mah dibabarikeun ngan boga rasa urang asa teu babari teh. Ku Allah mah teu aya beratna mantak diwajibkeun salat ka urang 5 waktu teh ngan urang ngarasa berat. Ku Allah mah pan dihampangkeun ngaji teh ngan urang we asa didedetan hate teh ku kaberat nu aya kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala. Mantak Allah ngawajibkeun salat jeung ngaji teh perkara nu hampang keur urang. Ya. Jadi Allah percantenan ka jelema mah gitu. Nu ngaran jelema wajib nepi ka Allah. Kulantaran Allah apaleun jelema bakal dibisakeun ku Allah, mantak Allah maparinan leumpang ka Allah teh ka jelema. Teu dibikeun ka sapi, teu dibikeun ka munding, teu dibikeun ka setan, teu dibikeun ka jin. Dipaparinan ngan khusus ka jelema. Tak lamun jelema hayang nepi ka Allah waddukhul jeung lain nepi hungkul asup fi hadratihi di payunan pangurusan Allah Subhanahu wa taala. Pabhas mangka sok mulitik anjeun teh pikiran ku anjeun, perhatikeun an uyubi nafsika tina pirang-pirang kaeban nafsu anjeun. Buat ting ngahesekeun urang leumpang ka masjid ieu teh geuning kaawonan suku urang samudayana. Buat ting ajengan abdi mikiran ilmuna Allah mun hese teuing heuda bogan dina tarangna loba teh kaeban nu aya dina nafsuna naudzubillah. Ajengan meni hese abdi puasa teh buah-buah ting dina lambai jeung beuteungna teh aya kaeban doraka. Ai batur bisa puasa ai urang henteu, ai batur bisa ngartikeun ilmu ai urang henteu. Ya, ari batur dipaparinan longsong hatena ai urang dipaparinan pered hatena. Sok pikiran tong ningali kagorengan batur tingali kaawonan urang samudayana. Biasa jadi dan menghalangan urang teu nepi ka Allah digancangkeun teh doraka urang ka ibu rama urang samudayana. Biasa jadi urang ieu teu dibabarikeun leumpang ka Allah teh buat ting kantos ngaraheutan nu teu karasa ka ibu rama urang samudayana. Buat jadi urang teu ditepikeun ka Allah teh buat ting aya kaawonan najan itikad ge ka sepuh urang samudayana. Kitu. Urang asa lempang wae hatena mah naudzubillah. Moal cager gitu. Wa ali juhajeng ngubaran si jalmi teh kana eta uyubun nafsika. Perhatikeun ku urang dina hate urang dina salira urang loba kagorenganana. Lain diperhatikeun hungkul wa ali juha, pek ubaran gitu. Ubaran eta ngaran kaawonan urang samudayana teh tasil bakal nepi anjeun ilai ka Allah. Di mana geus katingali gorengna, di mana geus katingali panyakitna, urang kudu wajib ngubaranana. Sebab lamun teu katingali gorengna kumaha teu karasa panyakitna mah rek ngubaranana haun atuh. Ya, nyeri waos urang nyeri huntu ti baheula tapi ieu teu katingali nyeri huntu teu karasa nyerina deui. Matak hampir alim urang teh. Init ka tukang ngubaranana ge kitu. Komo lamun urang dipaparinan goreng nafsu urang samudayana teka tingali karasa ku hatena darasana mah bener ieu nafsu teh. Tadi mana bener nafsu geus moal jadi eta nafsu bakal diubaran ku eta jelema. Tapi lamun teh mah geus karasa nafsu ieu goreng, insyaallah teh jelema najan hoream gerek init hayang cager ku panyakit hatena. Di mana geus diubaran tangaran uyubi nafsika tasil ilahi. Yakin anjeun teh bakal nepi ka Allah. Kapangi wae nama ieu lamun teh mah urang hate teu nepi kana apalna Allah. Ningali leungeun teu katingali apal Allah di jero panangan urang samudayana, ningali sampean teu katingali akbar Allah. Ningali batin nu dibere ku Allah nu sakitu gedena teu katingali apal Allah, teh jelema loba kaeban nafsu nu teu katingalieun kumanehna. Rek teu diubaran ku urang merek usaha.
Ya, rek teu karasa ayeuna mah urang teh hayu we nguput panyakit naudzubillah. Komo panyakit menular mah apa nih? Ya, seetik menular pan mantak saking ulah menularna eta panyakit teh. Pikeun ka sasalaman ulah dimalasker sina teu warawuheun jelema. Dijaga jarakan jelema supaya teu nular. Urang dijaga jarak 1,5 meter dari penyakit di Cina datang ke dia nu puluh juta meter kan aneh li. Ai masker tutupan ya rarai urang teh di Cina ka dia teu make masker sabaraha puluh juta miliar kilometer teh nepi ka dia. Sasalaman ulah di Cina ka dia pun segitu jauhna nepi. Teu kualoh ditepikeunana gitu. Eta saking sieuna urang ku panyakit eta nepikeun ka di baragudat jelema teh gitu. Tak cigana lamun anu geus ngajolopong mah moalnya da maskerna geus leuwih 3 lapis kan. Dina mastaka nepikeun ka sampean dampalna teh dibungkus da 3 lapis teh. Disasakeun naon ku ajengan, biwirna hungkul meureunan teh di maskerannya nu maot mah. Astagfirullah. Sieun kanu maot mah teh di si panyakit teh ya geus leuwih ti panyakit manehna mah geus dicabut ku Allah. Ka urang membeureunan naudzubillah panyakit dohir nu sakieu sieuna Allah ngirim ti baheula penyakit batin paroho jelema ka Allah. Iraha urang di maskerna, iraha urang jaga jarak jeung makhlukna. Ai jeung jelema 1,5 meter, ai jeung sawah urang ka diakeup sawahna. Urang mah jeung babaturan teu sasalaman pan jeung dagangan hayo di karawak urang samudayana. Naudzubillah summa naudzubillah. Ai jeung jelema ulah sasalaman, ai jeung doma dipapanggul kan lieur. Eta jelema teh kunamu jaga jarak jeung jelema urang tiba heula jaga jarak jeung makhluk gitu. Adeuketan jeung Allah. Orang dibalikeun jeung makhluk urang mampir campur gaul ai jeung Allah jaga jarak lain 1,5 meter urang 50 kilometer jauh jeung Allah. Naudzubillah. Wa tusyahiduhu jeung nyaksi anjeun ka Allah Subhanahu wa taala geus diubaran mah hatena. Tak batur neneangan ubar teh teu kapanggih ti Majalaya, init ka Karawang, teu kapanggih ti Karawang init ka Jakarta. Kepanggih di Jakarta init ke Arab Saudi betul ngabelaan duitna dikaluarkeun hayang cager betul cager di Indonesia ini tuan ke Singapura lin urang mah kagok antep penyakit sina gering kabehana. Astagfirullah tak boro-boro ting urang ka Singapura panan sakalian ti imah ka Majalaya rek ngubaran hate teh arembung panan. Ya, sekalian urang rek ngubaran hate urang dituduhkeun ku kitab nu bakal ngubaranana asa teu kaubaran urang maka teu asa jadi ubar naudzubillah subhanallah. Tak ubar nu panggratisna teh ya ilmu ti Allah. Eueuh resep kan ya. Ya, eueuh kudu mayarna eueuh teh. Sekalian bro dokter nu jago, dokter jaga ge pan urang geus kudu mayar li. Ngantrina teh sakitu lila. Bari ting cager ting henteu. Wa tusyahiduhu jeung nyaksi eta jelema teh anjeun teh ka Allah bi basiratika kalayan panon hate anjeun nyaksi urang kana apal pangeran teh lain ku soca ieu tapi ku hate. Panon ieu mah ningali beureum-beureum nu katingalina tapi hate ningali di jero beureum. Eta perjalanan torekat hate teh kadinya. Jadi thariqatul muwahhidin teh leumpang hate kana jero makhluk di dinya aya apal Allah. Lain subhanallah dibaca leuwih ti dinya teh. Di mana geus katingali beureum leungit apal nya makhlukna nu katingali apal Allah teh subhanallah. Maha bersih Allah Subhanahu wa taala ngan geus teu kadalkeun kulisana tapi kasaksi ku hatena di jero beureum teh aya akbar Allah Subhanahu wa taala. Ai urang lambai subhanallah subhanallah ai hatena
nya teu nyaksi kana apal Allah malah keur macana asa bisa biwirna lisan subhanallah hate keur ngotoran ka Allah. Jadi ngabohong lisanna. Sumastadala tuluy ngalap dalil musannif ala nafiyil hijabi kana yen eueuh hahalang rek ngaleungitkeun musannif bisi majar aya nu ngahalangan ka Allah sok urang dohirkeun nya poe ayeuna kitu son musannif ani robbi jauh ti pangeranan teu aya hahalang ani robbi ti Allah mah teu aya nu ngahalangan darek aya nu ngahalangan kumaha dan nu ngahalangan yang didamel ku Allah ya, bumi langit teh dadamelan Allah tuluy geus didamel ku Allah asa piraku ngahalangan malah Allah ngadamel bumi jeung langit teh supaya deukeut jelema jeung akbar Allah idlau hajabahu karena lamun teh mengahalangan ka Allah naon sayun hiji perkara la satarahu tang tunutupan kana itu setan naon ma perkara hajabahu nu ngahalangan tu mate ka Allah idlau hajabahu karena lamun ngahalangan tema ka Allah hiji perkara la satarahu tang tunutupan nya kana itu setan ma hajabahu perkara nu ngahalangan teu perkara ka Allah. Jadi lamun teh aya nu ngahalangan ka Allah tang tunutupan tah nu ngahalangan teh ka Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah kahalangan ku makhluk tang tu makhluk teh bisa nutupan ka Allah kitu. Pan sidik Allah teh aya nu ngahalanganana. Boro-boro Allah aya nu ngahalangan, cacak Allah eueuh nu ngahalanganna, kahalangan wae ka Allah teh kitu. Mata kurang beunta teu aya niat hayang ka Allah dawuh Allahna ge panna ya urang keur dipaparinan ka teu aya ku Allah teu asa deukeu jeung Allah urang dibere bingah teu asa bungah ieu ti Allah Subhanahu wa taala tah lamun bener Allah kahalangan ku hiji perkara tang tu eta hiji perkara teh bisa ngahalangan ka Allah Subhanahu wa taala wadafa jeung nolak musannif teh bidalika kana eta hajabahu makana perkara naon ma perkara yutawahamu anu disangki ieu mate min adami istihalatil hijab tina teu aya meunangna hahalang pihakihi dina hakna Allah Subhanahu wa taala sareng nolak musannif teh kana naon rupi hahalang nu ngahalangan ka Allah Subhanahu wa taala ma kana hahalang nu disangki-sangki ieu mate min adami istihalatil hijab tina teu aya meunangna hahalang pihakihi dina hak Allah Subhanahu wa taala ditarolak ieu perkara nu nyangka yen Allah rek kahalangan teh kitu sabab sabenerna mah teu aya meunangna nya hiji perkara nu ngahalangan dina hak Allah. Jadi makhluk borono leutik nu gede ge teu meunang ngahalangan ka Allah. Komo nu ngaran jalmi mah nya didamel-damel ku Allah, ai urang geus diteh mah diayakeun ku Allah kadon ngahalangan ka pangeran. Contoh ayeuna urang ya, dohir-dohirna ieu. Urang jeung masjid teh sakitu deuketna. Padahal antara urang jeung masjid teh eueuh hahalang. Tapi kunaon urang teh teu nepi ka masjid. Sugan dihalangan ku besi, sugan dihalangan ku batu henteu. Tapi aneh jelema teh asup ka masjid Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu kitu teh. Antara urang jeung Allah teh geus teu aya hahalangna. Komo lamun di mafhum madarek ngahalangan kumaha Allah na deukeut atuh. Ya, sakitu Allah caket malah teu kahalangan kunaon urang teu dicaketkeun wae ka Allah. Teu asa deukeut wae jeung Allah, teu asa wae di rububiyah ku Allah Subhanahu wa taala. Li annal hijab karena sanyana hahalang innama yutakhidhu angin pastina nyana ka itu hijab teh naon al uzumau pirang-pirang kagungan warrusa jeung pirang-pirang kapangkatan. Bahwa mangkar itu hijab teh tayun biu dibijilkeun
anir rifati tina kapangkatan, tina kaluhuran tenepi kapangkatan. Karena sanyana hahalang mah nu ngahalangan teh innama yutakhidhul al-udama warusa. Anging pastina nyandak kana itu hahalang teh keagungan jeung pirang-pirang kapangkatan. Jadi nu bisa ngahalangan ka Allah mah kudu leuwih luhur ti Allah, kudu leuwih agung ti Allah gitu. Aya Allah nu maha agungna, Allah nu maha luhurna, enak kahalangan ku makhluk anu maha petekelna pan aneh. Ieu makhluk nu sakieu leutikna najan gede ge kok bisa ngahalangan ka Allah. Di kabungah urang nu leutik bisa ngahalangan ka Allah nu ngabungahkeun sakitu gedena. Kariweuh urang nu teu aya teu aya pirana tapi ngahalangan ka Allah nu maparinan kariweuh nu sakitu leutikna. Padahal Allah maparinan